Iya warta salajengna ieu sumpingan ti Karawang ngeunaan 2 urang tiwas sarta 3 urang nu sajana kritis sabada pesta miras oplosan di Karawang. 2 urang anu tiwas teh masih keneh sakola, sedengkeun 1 urang korban anu kritis nyaeta awewe oge masih keneh sakola. Korban tiwas sabada pesta miras oplosan nyaeta Muhammad Dilan jeung Bambang Riyadi warga babakan kaum Cikampek Selatan, Cikampek Karawang. Dua nana geus dikurepkeun ku keluargana di pemakaman umum sabada sempat dirawat di rumah sakit. Dua nana babarengan jeung 7 urang baturna ngumpul pikeun ngayakeun pesta miras oplosan. Tapi salah seorang korban ngaracik eta miras kalawan dicampurkeun ku bibit alkohol meunang meuli ti anu dagang ngaliwatan media sosial. Selain nohtor inuman keras sababaraha korban teh utah uger sarta kaayanana mingkin parah. Seorang korban tiwas disusul ku seorang korban sajeda. Di Karawang, Tony Triadi, TVRI Jabar, ngawartakeun.